waktu ke ngaji di dia lamun orang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali Rahmanirrahim amma ba'du naponing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al-kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikal samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya Sultanul Auliya'i wal Arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh Burhanul Asfiya'i wal Rasilin kang dadi hujah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dari putra lanang Imam As-Sayyid Abi Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dari putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dari putra lanang Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti ini Gusti ingsun sadaya nyatana sina Hasan As-Sibti Ibn Sayyidina Maulana Amiril Mu'minin
Kang Dadi putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana tane Amiril Mukminin Kang Dadi rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa. Ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir. Dibuang mamayakum min syai'in itenden dina tempatna amma sama gaganti tina mamayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nahwu. Ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikeun kana dhammah qablu ka gairu ba'du asbawalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la warok tawa gaji kos gitu sabab ba'du setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu Alpiyah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanna keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd. Lamun eta kompetisi coret merah. Kiai aja sama ba'd coret merah. Jadi teu bagus. Amma ba'du macana. Kitulah diatur ku ahli bilagah. Likulli magol wa likulli midan rijal. Tiap makom aya makolna. Jadi orang makomna ieu mah makom nahu amma ba'du. Henteu cenah kula mah deuk amma ba'd bae. Atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh. Mantan geus kitu teu maju. Bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungutna meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salaman dengan kurang pas. Jadi intinya krup. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor. Abi brozak ge embungeun logor. Apaan didinya teh wajib kudu ditendenan pak litil ya wujuban uli pak lamun teu aya apaan berarti salah sana salah neraka jahanam boleh budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban. Ketika sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna. Maka bisa diajukeun bodoh. Amma ba'du fayaqulu. Bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam, gelar Kutubur Rabbani. Di Jakarta aya tokoh Rabbani
aya di Jakarta opat tingkat dinya toko rebani eusina sempak jeung cangcut belon da toko aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokola itu toko rebani teu kira-kira budak nyeun toko Masya Allah barang asup ka jero urang gambarna gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif as-sayyidus syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syafadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadi nyana melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkeunlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasa nantak tiba heula qadasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh ceuk kula ieu kurang patiluak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang ge sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah ayo nu ngomongna ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu an gelar kitu ulama amiril mukminin khalifah amiril mukminin radhiyallahu sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae bejaan ongkoh sia Ibnu Imam Sayyid Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat panjang urang menyaritakeun dosat ajeun Ibnu Imam Sayyid Abdullah Ibnu Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnu Imam Sayyid Muhammad Ibnu Imam Sayyid Daud Ibnu Imam Sayyid Musa Ibnu Imam Sayyid Abdullah Ibnu Imam Sayyid Musa Jun
Ibnul Imam Said Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Said Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Said Al-Hasan As-Sibti, Ibnu Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Wah, jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mentak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mentak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu binna, horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Said Hasan Al-Musanna. Boga anak de Said Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Said Musa Jun. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Musa. Boga anak Said Daud. Boga anak Said Muhammad. Boga anak Said Yahya Zahid. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Abi Saleh Musa Janki. Boga anak Sayyidina Said Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke terbalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas ya saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinya lah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Paget jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya, naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaannya na. Kadelelah jelema keur wukuf di Padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedelean gitu. Mata urang mah dedelean teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleuh nu keur wukuf di Padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Ari weus kan di ais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget mana. Ulah terus kaget sieun lumpat. Terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di Padang Arafah. Diusap ku mana? Geus ulah loba omong cek kumaha. Geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan. Urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Kamari ge kamari anu bebeja ka dieu aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu kunaon duit kula leungitan bae si pirasat lain deui cenah minta cai bae cenah kiai hari bare cai sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot heueuh cek yeuna atuh sarua tah mah
buah raga mual jauh di tangkal Uyah mual TS kalau sok inget KIW dongeng teh ayo jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkan sugihnya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya aduh nyana nganasehatan ke anak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirnya langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu sok itu jauhnya bebekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah nyana pindah ringkid deui pindah deui ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung aya kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu itu begal diurusan guna lah dikubur bae lah jeung dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal orang aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang kadinya ditanya ceng kunaon cicing didinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh saknya teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu nya didinya dipangjarakeun takunya terus eta bebeja pang euy aya nu soleh saknya di ditu anyar jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun saknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu oh jauh atuh barang zarah kaget kuncena anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cek nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh bah jadi ramenya begal ge nya oh bal aju sia babejana kumaha jelema saleh masyaallah ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta sial horeganan sarua kuburan begal ge be kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna wajen ku kumaha ge kitu bae di ditu emak begal di dia anak begal sarua tah
jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atau jadi kuncen deui di tuna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah ti tuna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cak ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan tuh mah nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae asal nu ngondang ngariung mah marah tah ti ngariung deui gitu mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak cukup urang bae legleg gitu deui kumaha teh urang ge ulah cilaka bensin dah nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nyana bensin lah 2 tak bensinna ulah sok disalahkeun kumaha aju suzon ka kiai deh kiai eta mah ngomongna sanggeunahna bae cek nya mah kumaha meureunanan suzon bensinna merepet bau kana irungna ge dilompatkeun gas pok bodet teh daek leumpang eta 2 tak eta gos kitu nah ieu kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pamarentah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hap nonton TV baik geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu tetap adina cai manisna hasil bukti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae beres koranna bangsa Kompas mah Merdeka ieu mah kota masyaallah di Bitung ada gorong-gorong pas kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos kitu eta kos kota eta kos kitu moal pinter sia macaan kos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna ti balik ba korana korana emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh kok gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapak nak kuncen anak na jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam.